Tadi abah kapanggil yang babaturan. Babaturan abah teh torek. Celina beki lah gitunya. Pas kapanggil teh. Ku abah di deketan terus diharewosan karena celina cek abah teh. Kadek lamun lewat kana gang lu itu. Kadeknya dinyata aya anjing galak. Anjing teh suka gogog. Tapi na dirantai. Mana ungklek begitu. Lempang mana teh. Tepokeun aku abah. Pas ngeliwat kana gang eta bener tuh anjing itu ngagogog. Mun nyaner anjing teh. Dalam muntah dirantai masih kena teh teh digegel tah babaturan abah teh. Teu lila babaturan abah teh nyamperkeun ka abah teh. Cek manehna bari legeg teh ngomong kieu. Cek si laing cenah abah eta anjing teh galak. Ngasok ngagogog cenah tadi aing liwat mah cenah eta anjing teh kudu heuai bae. Abah kuat gideg. Anjing kang gogog dipajar heuai. Dasar cili beuki.